Pandawu Patrapang Parajasariyo Dinaji Lumpang Salawat Sekarang Salam Mugi-mugi Salamina Maturkan Maturkan Orang Sadaya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluargana Pasyatana Abiyan Asal Nabi Orang Selaku Umat Anu Istiqomah Jalan Nah amin ya rabbal alamin. Hadirin anu simpuri tukang rahmat dina kesempatan ieu simpuri kuade ngadugikeun biar barasa singet ngeunaan ketingan supaya panimpian atawa cita-cita sadayana dicoba tinggal ngaguna ngaruhan cita-cita ngaruhan adalah teh penting kanggo barang sadayana sampai urang dan dina ngadalkeun hirup urang cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang dan sadayana namun dengan bahwa kayak bakal mualid berjalan bakal sabab boga tujuan dina hirup dan kurang teh kadang ngagantungkeun cita-cita tanya di langit siapa orang datang diajar kalau menguatan cita raja oke pasti para semua sarana dapat kurang tiasa cita-cita kurang hadirin anu dihormat baik baik terkait saya orang benar-benar belajar sekarang kurang ajaran ku pergaulan anu salah namun sanya ngamohan cita-cita teh hese tapi dalam mentida Tuhan mah pasti bakal kacampuh contohnya kita cita-cita urang apana yang hari basa anu ngagambarkeun nyaeta cikarocan hingga batul laun-laun jadi lemon kita ngagambarkeun sabaha maksana oge urang ngawata cita-cita urang tapi di keukeunnan saeutik ti ayeuna mah pasti cita-cita eta teh bakal katemuna ku urang sadayana sabab kitu ulah asa-asa